luqiyah, aya i'tiqadiyah, aya hijrah deui syu'uriyah, aya hijrah pokoknya dugikeun sampai ka 4 aya hijrah pembagian tina hijrah ma'nawiyah. Lamun disimpulkeun ku urang hijrah secara ma'nawiyah mah kieu meureun. Lamun nu tadina teu pati alus jadi alus, mun tadina sok goreng ka batur jadi alus ka batur, lamun kamari mah sok pirajenan hayang we diberewe ku saha ku batur toma ngaranna ganti ayeuna mah hijratul fikriyah jadi kumaha carana urang mere ka saha kieu atuh hijrah ma'nawiyah mah lamun kamari ka salaki palatat polotot ganti ayeuna mah jadi palatat heuh eta teh hijrah. Komo ayeuna Kang malam naon tah kolot menyerah mah ayeuna teh nyaho ya budak mah sugan malam Rebo bae malam Jumaah mah apal wae ibu mah tah ibu kieu lamun hoyong barok